Parasu jadi beki tambah hormat ka Sirawing. Dina jero hatena kudu ngaku kana kayaan Sirawing anu geus tepi ka puncak elmuna. Jadi tanjang Rawing ngeunaan Rasanti tangtu bakal dicatet dina ingatan kula. Sakali deui diri kula neda pangampura yang Rawing. Rumah sageus salah lampah. Apanan cukup tepi ka dieu tepung urang Ayang Parasu. Ayeuna geus waktuna kuring kudu ningalkeun ieu patempatan. Ngan sakolepat meh teu ketingali ngajoelakna harita Sirawing ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun Nyai Sirikit si Pedang Hangit jeung Sarkadun jadi karageteun barang ningali Eyang Parasu anu jadi guruna datang nyamperkeun ka Rasanti. Beuki namahan kakagetna waktu ningali Eyang Parasu nangtung di hareupeun Rasanti terus ngarengkukeun awakna nandakeun hormat ka Rasanti. Sedengkeun Eyang Parasu harita neuteub ka Rasanti baritus nyarita. Alah ngahaluang dieureunkeun deui ah. Kayaan digerendengkeun deui da kayaan geus tenang. Rasanti rek pental dihampura ieu. Kuring geus ngalakukeun tindakan anu salah. Sabab ngabela murid kula anu salah lampah. Geunaan kajadian waktu tadi ijen jajaten kula rumah sageus nibankeun panarajang. Atuh bisi rek ngabales ka kula moal rek ngalawan Rasanti. Masalah diantara urang teu kudu dipanjangkeun Rasanti. Sakali deui diri kula menta dihampura. Khususna ka Rasanti kidu dikasandika jeung si Banteng Ulung. Rasanti ngahuleng puguh ngerasa kaget jeung aneh sabab sikep jeung caritaan Eyang Parasu ngadadak jadi robah seperti itu. Rasanti males teutepan Eyang Parasu baritus nyarita. Kunaon sikap Eyang Parasu jerobah seperti kieu geuningan Eyang? Kuring jadi bingung jeung rada teu ngarti ieu teh. Beut make minta dihampura sagarupa. Malah masalah teh geus teu kudu dipanjangkeun deui. Kumaha bisa robah kieu Eyang Parasu? Naning nuning nanining nunanunina ulah jadi kageing pikir kahudang kasadaran ieu teh Rasanti. Tindakan dilakukeun ku diri kula geus salah sabab ngabela jeung ngabantu ka murid di pihak anu salah. Atuh kula ayeuna wajar jeung sakuduna muneuneun rasa hormat ka Rasanti anakna Sirawing. Kula janji moal rek kumawani deui datang ka dieu sarta ganggu deui khususna ka keluarga Sirawing. Umumna mah sakabeh warga pangeussi kampung kahuripan we. Anggap di antara urang taya masalah naon-naon. Atuh Rasanti bisi isuk bage torek anjang sonoka padubukan kula tang dumal disasa. Sandika anu geus datang nyamperkeun harita milu mairan caritaan ditujukeun ka Eyang Parasu. Ningali parobahan sikap anu seperti kieu. Abdi sareng Santi kitu de anu sanesna nya nganuhunkeun we
margi ayang parasu tos negelakeun sikap sareng cariosan anu nanakeun masalah diantar urang tetos ulah aya tunggul sirungan catang supaan kitu panginten maksud ayang parasu teh nunaning Pak Haji Sirod nunaning nuninang Abah Wahyu anu kasep nya bener gitu sanika malah ti ayeuna kaharep di antara urang bisa jadi baraya diri kula ngarepkeun engke dina hiji waktu sandika jeung Rasanti bisa datang ka panumukan kula akinana salamanya anu bager jajang banteng bulung acan kali ya geningan hampura kula geus dibankeun panarajangnya wah jang dingeyang marasu teh ngeungeusang dareng ayeuna namanya rumangsa ngaya di mihak nganu salahan ngaringan teng mah syukur we ngaring itu mah hatrina muridna ngeyang parasuan teh si sarikitan ngejeng sarkadunan ngoge mudu dibengjaan mudu disangdarkeun tindakan anu geus salah make ngejeng hayang jang di bumuhung ieu lemuran ngalangupa si jalo dengur rupa-rupa pisang masih nangoge laksanakeun marentana si warangkasan ngari ngeungeus las kieu mah dihamperu kungan tengah oge dihamperu tang salahan ki parasuan nganu menting mah muridan ngeyang parasuan teh mudu di naon teh sangdakeun kitu disangdarkeun we supaya ulah ngalakukeun hal-hal anu ngorengatutan gitu naning nunang nuninang naning nunanunina naning ketingang tarang memang bener eta carita anjang anteng kula kudu jadi bisa nyadarkeun nu jadi murid tapi mun kekerek mawakarap sorangan mah kula geus morek pipilueun deui kana urusan jadi murid kula geus kudu geus babalik pikir ulah salah deui ngarengkah kitu tah jangan teng ngenya bener mudu kitu ngatuh ngeyang parasuan jeung netanya ciri khas eyang parasuan memeh ngomong teh meukeun heulangan ngalangupa sigana baheulana ruruntuk tukang obatnya nah nyanyi jeung tukang obat naon urusanana oh gitu tah yang parasuan daarana nyorang kang hirupan teh mualan sanglinglana kang behanana ngoge bakal maeot ngaya paribasa geningan gajahan paihan ninggalkeun gadingan maung paihan ninggalkeun belangan ngarimang nungsa mah munu tinggalkeun kang handian kang sangsama gitu ngecek kang ngawing-ngawing ngoge ngeungeus tepri kana wanci cundukna kana waktuan datang pasti papas ten ngapanan sang najan sang rebu di ngaruman sang laksa di galang-galang keprikeun ka di mantuan besian kitunya tetrepe sukses najan pantruanana tinda bajaan tetrepe ragaan teh bakal ditinggalkeun nyawaan bener henteu nya Rasantian. Inaan eta mah memang kudu jadi catetan dina ingatan urang mah anteng.
tak jadi eyang parasute rektus mulang mun kitu mah nya ngeunaan Nyai Sarikit jeung Sarkadun mun eyang parasuma eta kari kumaha eyang we eta mah Nening nunaning nang nuninang Abah Ewon anu ompong nunaning nunaning nanuninang cinaning nyin raginang Pak Haji ajengan toha Haji engkos bener Rasanti ngeunaan murid kula mah eta tanggung jawab kula maranehna geus moal bisa datang deui ka dieu sabab bisana datang ka dieu teh lantaran dibantu ku deui kula jadi ayeuna mah kula geus waktuna pamitan rek mulang ka pademukan sakali di kula minta dihampura sarta diharapkeun dina hiji waktu Rasanti jeung Sandika kitu jang ante datang anjang sono ka pademukan kula nuh aking imat awaking rek pamitan ayeuna we kula teh geus kitu mah harita eyang parasu geus ngajakan Nyai Sarikit jeung Sarkadun ninggalkeun eta patempatan dengkeun Rasanti jeung Sandika katut Cibanteng Ulung kitu deui ayu manganti arasup di kajero imah Nyai Sarikit si pedang hangit waktu diajakan indit ku eyang parasu jadi bingung jeung amekeun sigana mah harita terus tumanya keur jadi guruna ini tinggal kenipat tempatan Ki Guru Riki teu ngarti ieu teh urusan urang teh apaan can beres ieu teh malah ieu teu ngarti keur gigit mah kayaan Ki Guru ngadadak jadi hormat kitu ka si Rasanti geuningan naon sih aya naon sih Sarkadun milu nyambungan kana caitan Sarikit harita nyarita ditujukeun kana jadi guruna Ki Guru ya kumaha bisa di kieu teh Ki Guru keur kardun mah Ki Guru jadi teu ngarti batal akang ngajakan mulang ya teh kumaha ya teh urusan can beresan naon jeung bisa dunuk kitu kan jadi musuh eta teh bisa jadi kawas kieu Ki Guru coba jelaskan kumaha ya teh naning engke dijelaskeun ngeunaan naon sababna nya naon sababna kula ngajakan ini tinggal teh di patempatan jeung naon sababna karep jeung pamaksudan teu kudu diteruskeun mun masih keneuneun rasa hormat ngajinan kanu jadi guru tuturkeun kula we ngan murek mawa karep sorangan hapek teh teuing jadi tong waka nanyakeun ayeuna engke we dijelaskeun ku deui kula ningali sikap jeung ngadenge caritan ti eyang parasu anu jadi guruna saperti kitu harita Nyai Sarikit sepedang hangit jeung Sarkadun geus teu loba dicarita duanana terus nuturkeun eyang parasu anu geus lempang na teh heula kitu lumangsungna kajadian di kampung kahuripan dina waktu harita ngeunaan ijen wawasen Sirawing jeung eyang parasu mah eueuh nu nyarahweun tunda anu kacarita caturkeun harita di tempat sejen baret sakra ieu Manggali jeung si Dugul nu kabawa palid ku Cai Walungan beuti parengkeun kapanggih ku Aki Gawir Sumingkir anu keur aya di sisi Walungan saterusna Manggali jeung si Dugul ditulungan ku Aki Gawir dipulihkeun tina pangaruh panglumpuhanana sangeusna dibawa ka jero guha panyingkiran harita di jero guha panyingkiran tiluan dariuk dina luhur batu
manggali anu harita ke cumarita. Hai, alah, sungguh menjadikan suatu kebahagiaan ini teh. Dengan adanya pertolongan dari Aki Gawir Sumingkir, maka kita masih bisa menyorang kehidupan lagi, Jang Lugul. Borosa tadi nama sudah putus asa, ngaleng leong terbawa palit, dalam keadaan dilumpuhkan. Akan tetapi geninya keajaiban pun menjadikan suatu kenyataan. Si Dugul milu nyambungan caritaan. Pangaruh kepretan Aki Ruaji Sakti karena beheungna si Dugul kena kana urat sorana. Ngajalikeun sora si Dugul jirobah sorana jadi tebeda ti budak lalaki rumaja anu mangkat beger. Sorana irada ngagedean tapi dina gayana cumarita mah taya parobahan. Daramang sadayana nya bener diceritakeun ku manggali teh nu matak wing kacidangan nuhunkeunana ka Aki Gawir Sumingkir anu geus nulungan uing jeung manggali. Malah ayeuna bisa ngariung tiluan. Mungguh kitu kersana nu maha kawasa sanes. Malah sora uing jadi kawas kieu ayeuna mah. Henteu ciga sora teh termos manggali tapi keduanya cenah naon mang. Ya menjadikan tetap harus disyukuri dong. Masih bisa menyuara seperti begini, Jang Lugul. Segitu juga masih beruntung. Coba kalau menjadikan sampai tidak bisa menyuara, akan lebih barabe, Jang Lugul. Mungkin harus pakai bahasa isyarat. Segini juga sudah uyuhan kita ditulungan sama Aki Gawir sehingga masih bisa mengobrol seperti ini. Gitu apalagi Gawirnya. Aki Gawir Sumingkir ngabagikeun paneuteup ka manggali jeung si Dugul teu lila terus nyarita. Dah, ya geus daulah diliwanohkeun di rumah si Waying. Aki ayeuna rek buaya gitu. Naon sababna wagali jeung Jang Dugul bangna kabawa palid ku walungan. Iyalah aya sabab-sabab lah meuleuna. Sikan sok caritakeun ka Aki Jang. Jadi begitu Aki Gawir tentang sabab-sababnya manggali dan Jang Dugul maleng leong terbawa pali di walungan. Harita ku manggali jeung si Dugul terus dicaritakeun ngeunaan sabab-sababna kabawa palid di walungan. Malah disabit ngeunaan kana pamaksudan pangna lumampah teh rek hayang nyusul Rasanti anu kudugaan mah bakal datang ka paguron Lintang Jagat. Lantaran hayang nulungan Sandika nu dipikat cintana dijadikeun tawanan. Sangeusna ngarasa cukup majelaskeun sabab-musababna kabawa palid di walungan, harita manggali mungkas kateranganana. Jadi begitu tah Aki Gawir tentang sabab-musababnya. Si Dugul milu nyambungan karena caritaan manggali ditujukeun ka Aki Gawir. Tah kitu anu kalanapan ku uing jeung manggali teh Aki. Tah ayeuna uing teh anu jadi panasaran teh naon sabab-musababna Aki becicing di jero guha ieu Ki. Tangtu aya sabab-musababna pasina oge Ki. Gua Aki bisa dicaritakeun ngeunaan ka sang tukang. Wanda Aki cicing di jero gua ieu ya. Anu penting kudu ditepikeun Aki mah lantaran nyabit ngeunaan paguron Lintang Jagat. Ku Aki ayeuna bakal dicaritakeun ngeunaan jakawanana jeung Aceng Jeprut. Kitu deui non alina anu keur ngalaksanakeun rancang pamikiran Aki.
harita giliran Aki Gawir sumingkir anu nyaritakeun ngeunaan Jakawanara jeung Aceng Jeprut anu ditulungan ku Aki Gawir waktu rek dibenasakeun ku Guntara jeung Nyai Kintamani katut Purbaya anu saterusna cicing sababaraha poe di jero guha panyingkiran. Anu saterus nama Jakawanara jeung Aceng Jeprut itu di non alina arinit ka Paguron Lintang Jagat pikeun ngalaksanakeun rancang pamikiran Aki Gawir. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Aki Gawir mungkas guaran caritanana. Saya dikitu ngeunaan Jakawanara jeung Aceng Jeprut katut nila alina lu aya jadi Paguron Lintang Jagat teh jang. Sasakeun nyaliwara anu pikeun pihakna Ki Warangkas matang tuwe kasebut musuh dalam selimut teh jang. Kageunara Sandi jeung Sandika agi menang beja anu haneut keneh ye teh manggali. Atuh menjadikan suatu kebetulan Ki. Ada beja tentang Rasanti mah. Ya bagaimana kumaha kita tentang Rasanti dan Sandika Ki. Ya mudah-mudahan suatu berita yang baik. Coba dijelaskan sama aku nih Ki. Aki menang beja aja. Rasandi jeung Sandika teh bisa ngaloloskeun diri ti Paguron Lintang Jagat. Beja nu paling akhir majalah gungsi disusul ku si Guntara jeung Nyai Kintaman katut Purbaya anu boga karep hayang ngabinasa sabab kaya Rasandi jeung Sandika teu bisa ngagunakeun ilmu silatna lantaran aya dina pangaruh kakuatan ilmuna Ki Warangkas gitu jang. Tapi anu rek binasa teh digagalkeun ku budak lalaki anu rek mangkat rumaja teh Lang Bule butuh Sirawing. Lang Bule putus Sirawing Ki. Oh, eta Lang Bule butuh Sirawing. Nulutkeun beja mah Rasandi jeung Sandika neruskeun lampahna ka kampung kahuripan cenah kitu jang. Sedengkeun Lang Bule mah nuliskeun lampah neangan laratan nu jadi bapana gitu dah. Jadi eta beja nu tepi kaki mah manggali jang lugul. Dara ramang sadayana jadi suka jeung bunga kana hatena oge Ki meunang keterangan seperti kieu ti Aki. Geuna Rasanti jeung Sandika. Jadi mun kitu mah urang ge geus teu kudu init ka Paguron Lintang Jagat mun kitu mah nya Ki oge manggali. Mending kene urang ka kampung kahuripan we atuh. Apan kitu ari ceuk pamikiran uing mah sanes. Ya memang betul apa yang Jang Dugu katakan ya. Ketika nanti kita sudah sampai di kampung kahuripan, kemudian meriung dengan Rasanti dan Sandika, ya kita harus menghangketkan, menyusun kekuatan barisan Tiajang. Dan ya tentu saja hal itu akan menjadikan nyambung dengan rancang kita, rencana pemikiran Aki Gawir yang sedang dilaksanakan sama Jakawanara dan Aceng Jeprut juga non Alina. Coba bagaimana kumani menurut Aki Gawir Ki? Ya benar eta pemikiran janggali teh jang. Malah kudu dinaon dosa geus sagancangna bisa ngawujud eta kekuatan barisan teh. Sebab bikin nyimbangan jeung merangan kekuatan barisan Warangkas Jaya jang. Teu bisa ku tilopat urang. Sabab jumlah anggota barisan Warangkas Jaya terus nambahan aja. Senggeusna Ki Warangkas ngawasa dunia kajawaraan. Nya bener kitu obrolan uing jeung Rasanti oge Ki. Ngan tetep anu kudu dipikirkeun
nyata ngenaan kekuatan ti pihak urang Ki anu sakirana bakal mampu ngungkulan ajen pangartina Ki Warangkas. Eta cek kisah kira-kira Ki anu bakal mampu ngungkulan ajen pangartina Ki Warangkas. Nya da kudu jadi bahan pamikiran. Bener teu? Aki Gawir sumingkir ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu lila terus nyarita. Terus terang Aki jalajan boga kekuatan jeung kemampuan ilmu silat. Wal mampu ngungkulan Ki Warangkas Bajang Lugur. Becakawana lagi bisa diungkulan ku Ki Warangkas. Cacakan mun Silawing masih kene makalangan di dunia kajawaraan matangku bisa diharapkeun pikeun ngungkulan ajen pangartina Ki Warangkas yang. Tapi lagi jadi boga pemikiran gede. Ya lu jauh lah boleh putus Silawing bakal mampu ngungkulan ajen pangartina Ki Warangkas. Sok salajan mun ningali karena syariat nama akan sebut ulak secepak bolon gele itu aja pemikiran lagi mada coba gali. Apa yang Aki Gawir barusan katakan yang menjadikan suatu pemikiran yang harus dibadamikan Ki. Dengan Rasanti juga yang lainnya ya tentang masalah Nanggule nanti akan kita bahas lagi lah setelah meriung dengan Rasanti dan Sandika. Menjadikan lebih penting menyusun kekuatan barisan itu teh Dharma Yuda. Ya harus sampai diwujudkan, bukan hanya terus dijadikan babadamian aja. Harus ada pelaksanaan gitu Ki. Dara lamang sadayana nya bener gitu manggali wing satuju mun kitu mah urang teh kudu langsung ka kampung kahuripan we mun kitu mah nya mang. Kitu diantarana obrolan anu lumangsung di jero guha panyingkiran antara Aki Gawir sumingkir katut manggali jeung si Dugul. Sedangkan di tempat sejen kayaan Nanggule nu disebut tina obrolan ku Aki Gawir harita Nanggule anu masih kene saretibra aya di paguron Tipungwangi atau pangaruh Tipungwangi panutup jiwa keur dipanggul dibawa ku Kiragabaya. Waktu ngaliwat ke lebah tempat anu sepi jauh ka Pilemburan harita Kiragabaya ngajakan reheula ka Nyi Manik anu jadi muridna. Kiragabaya ngagolelkeun heula Nanggule dina luhur Jukut Garing di hanapeun tatangkalan. Sedengkeun Kiragabaya jeung Nyai Manik dariuk teu jauh di tempatan Nanggule anu masih keneh keur saretibra ti peuting keneh tepikeun ka haritawan Cigis Beurang. Nanggule tacalilir sakali-kali acan tina sarena. Kiragabaya nu harita keur cumarita. Ya ceuk dewek ge naon Manik? Si Nanggule moalili hudang tina sarena euy. Mun lain ku dewek anu ngahudangkeunana. Sabab keur ngahudangkeunana memang aya elmuna. Pokona mah kumaha we carana mustika tirta talaga warna anu aya di jero cupu kudu bisa beunang urang Manik. Ya memang kudu bisa ka ape milik urang Ki Guru. Tapi sigana mah nu mikahayang kana eta mustika teh lain urang wungkul Ki Guru. Moal boa jago jeung jawara anu sajana oge keur naryangan si Nanggule kitu Ki Guru. Sabab nyarahun mustika teh aya di Nanggule Ki Guru. Maksud si laing mah bisa wae aya jago jeung jawar nu keur naryangan si Nanggule kitu. Saterusna nyarahun si Nanggule ayeuna dibawa ku dewek. Saterusna rek karebut si Nanggule tina leungeun dewek kitu. Rek saja gojang jawara nu bakal mampu ngungkulan kekuatan jeung kemampuan dewek atuh bari.
nyari manik mah lain henteu percaya karena kekuatan jeung kemampuan Ki Guru. Tapi dina upaya yang ngerebut Sinang Bule bisa wae Ki Guru ngagunakeun sagarupa cara. Kaasup cara anu licik eta nu kudu waspada keur urang mah Ki Guru. Dek ngagunakeun cara licik nu kumaha wae ge dewek mah moal bisa dipercaya ku anu licik manik. Kawas anu teu apa ka dewek. Ngeunaan ngagunakeun cara anu licik mah geus bisa kasakuan ku dewek. Jadi anu keur dipikirkeun ku dewek manaha bakal mampu moal lanceuk dewek misakeun cupu eusi mustika ku kaayana napa pageuh dina dada kencana Sinang Bule. Nya, mudah-mudahan we atuh sing jadi kanyataan kalap hayang Ki Guru teh. Maksud manik teh si Uwa bisa ngabantu ka urang. Nya da kenaon atuh urang ge kudu terus ngagugulung Sinang Bule ari teu meunang mustika nama bener teu? Ta eta nu jadi pamikiran dewek oge manik euy. Tapi dewek geus boga kayakinan lanceuk dewek ahli dina ilmu kagaiban. Tangtu bakal boga ilmuna dina ngupayakeun ngabantu ka dewek. Nyatana menangkeun mustika we dina jero cupu Kakang Balaganjur lanceuk dewek geus asa ku pangalaman dina masalah kekuatan gaib mah. Jadi ceuk papikiran Ki Guru mah pangna cupu eusi mustika anu napal pageuh kana da kencana Sinang Bule teh lantaran ayana pangaruh kekuatan gaib kitu Ki Guru. Oh bener kitu manik euy. Kekuatan gaibna memang teu bisa diungkulan ku kekuatan dewek. Geus puguh deui ngandalkeun kekuatan talaga lapisan mah. Apa dicobaan gitu uget-uget saeutik-eutik aja. Cupuan apa pageuh kana dadana Sinang Bule teh. Mun kitu mah engke mun urang geus tepi ka tempat panemukan mah. Manik kudu non teh nyusulan Wa Balaganjur beuneu nya. Sila datang ke tempat urang ya kumani ku dijelaskeun ngeuraan karep pamaksudan Ki Guru ka Wa Balaganjur nya. Ya heuh atuh kudu dijelaskeun heula ku ilaing mani. Kawas apa wae lanceuk dewek matara sambarangan turun gunung teu penting-penting teuing mah. Manehna geus teu pipilueun kana urusan dunya kajawaraan. Ngan mun sakalian turun gunung terus ngalakukeun tindakan rek saha cago jeung jawara anu bisa ngimbangan. Da lanceuk dewek mah kangaranan tarung geus moal make kudu ngagunakeun jurus jeung kakuatan tenaga lapisan. Tapi ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna. Nya, ari geus jelas kitu mah. Manik engke mun naon teh urang geus tepi ka pademukan rek langsung we irit deui nepungan Wa Balaganjur. Mun kitu banyak Ki Gurunya. Bener kitu manik. Urang geus tepi mah kudu gancang we ngabejaan lanceuk dewek Kakang Balaganjur. Caritakeun we dewek butuh bantuan kitu. Didakuan kedatangan anakku dewek. Tong diobrolkeun ngeunaan Sinang Bule jeung mustika nama. Engke we ku dewek dijelaskeun anak ngeunaan masalah eta mah manik. Geus kitu we diparangkeunana. Oman Suroman baraya ieu jawara Gunung Haruman si budak gea. Jeung Jaka Cece si kipas pedang ngaliwat ke lebah dinya. Lantaran Aki Tarmuji Sakti butuh waktu 2 poe pikeun ngubaran tatu di jarona. Aki Ramuji Sakti jadi ditinggalkeun di imah tabib. Saterusna Oman Suroman jeung Jaka Cece lantaran ngerasa masih kena jadi pupu lembur, harita boga karep rek balik deui ka pilemburan. Waktu ngaliwat ke tempat tu dipake leureuh ku Kiragbaya jeung Nyai Manik, harita Oman Suroman jeung Jaka Cece jadi katarik perhatian waktu ningali Nang Bule anu ngagoler sare.
kajurung kurasa panasaran harita Oman Suraman jeung Jaka Cece. Harita duana terus datang nyamperkeun. Ningali aya 2 urang jalma anu anyar pinanggi datang nyamperkeun harita Kiragabaya jeung Nyi Manik meh bareng celengkat nangtung. Kirabaya langsung tumanya. Si laing duaan jalma anyar pinanggi saha si laing duana? Kumaha didinya geus apal ka kuring? Perasan mah sek asa kakarek bangih ayeuna pangna datang nyamperkeun. Sabab katarik perhatian ninggal aya Sinang Bule. Kumaha? Sinang Bule keur sare tibra. Ya teh ya kumaha teh? Ditanyakeun ku deuk sering duaan saha sa teh? Kumaha? Weh. Lain ieu sering teh saya teh. Oh, alah kudu loba deui wae. Nu ditanyakeun ku dewek mah si lain duaan saha? Kumaha? Dengan delang boleh dikawinkeun. Udah kele atuh, piraku geus dikawinkeun sagarupa. Wah? Ka Sabang rek ka Palembang. Naon rek bae duku? Kuring kudu gancang tinggalkeun ieu patempatan. Nya teu bisa kitu atuh kuring Oman Soroman ieu jawara Gunung Haruman. Ieu anu bareng jeung kuring adalah Jaka Cece alias si Kiwe, lalaki awewe. Terus ari didinya duaan saha ngaran? Bisi si laing hayang nyaho dewek nu katelah Kiragabaya. Ieu murid dewek telah Nyi Manik. Wah? Ngaradinya teh di calana. Manyam ke jeung calana eta make calana. Wah? Oh, ngaradinya teh Uweb Suruweb. Urang rangon sarinya. Salakina teh Yuyu. Terus nu awena suka sih. Ya, terus naon sababna? Nang boleh aya di dieu. Wah, kenyambung seuing mah Oman. Jauh-jauh. Ngaran dewek Kiragabaya dulu. Kejeng jadi Uweb Suruweb sagarupa. Ningali selain teh asa ieu teh warna jawara naon ieu teh. Tapi siga nu buleg geuningan. Ngajawab ka mana karep. Ngaran dewek mah Ragabaya lain Uweb. Asok si laing anu ngomong Jaka Cece. Sok. Ih, Kiragabaya tenang dulu atuh ih. Katarik perhatian lantaran ningali aya Nang Bule di dia gitu. Makanya disamperin aja sama Eke. Kan bisa dijelasin naon sebabnya si Nang Bule ada di Sindang ye. Bisa dijelaskan kan? Nyi Manik milu nyarita ditujukeun ka Jaka Cece si Kipas Pedang. Si Pedang Bule aya di dieu memang dibawa ku guru kuring. Anu jelas andi kaduaan geus teu kudu loba temannya. Mending kene teruskeun we lampah andi kaduaan. Jawabannya kok seperti itu, bikin Eke jadi tersinggung tahu. Biasa-biasa aja sih ngomongnya. Eke sama si Kang Oman kan musuh si Nang Bule. Jelasin aja deh yang bener sama Kiragabaya. Eta Sinang Bule teh mau digemenain gitu. Eka kan perlu penjelasan sih. Sinang Bule dina kayaan keur hees tibra memang dibawa ku dewek. Rek dikumahakeun ku dewek eta lain urusan si laing Jaka Cece. Jadi ke dewek teh teu urusan lah si laing duaan. Kungsi boga masalah jeung Sinang Bule. Jelas lain masalah dewek kita mah. Jadi si lain duaan montong nyen masalah jeung dewek. Kahartin teh Oman Suraman, lain ngahulang wae teh. Kumaha? Jadi Uweb Suruweb teh jeung Nyai Kasih bilang ka pangawana Sinang Bule gitu.
Alah, eta teu talaga warna nu dibawa ku sidang bule mendan ditugeran jeung doma 2 gitu. Sok jadilah musikan wae di sidang bule ditugeran ku doma jeung naon lah. Nyai Manik jadi kesel jeung ama ka Oman Suraman anu ngomong na ngacapluk teu kaharti terus melu nyarita. Hei Oman Suraman, mana mah ongkoh jawara tapi budeg teu nyambung ngomong jeung maneh mah ngacapluk ka mana karet. Mending kene gancang ini teu kudu hayang nyaho rek dibawa ka mana jeung rek dikumahakeun sinang bule eta lain urusan di dinya. Ieu mah urusan kiraga baya guru kuring. Wah, sukesi katalik hati ku akang. Jalu sisa tujuanku kang web. Wah, dikawinkeun dina paisukan bari mikeun mustika teh. Suka jeung bagja tuh kakuingna oga di kitu mah ti web. Wah, bagus ya goblok. Oban, sering montong ngacapluk ka belah kalap. Jadi kesel sekali mereka oke goblok. Wah, mawa dorok-dok. Dorok-dok waditu tuh di Cihamerang Banyaran lomba dirinya. Tenang ki web ah. Masalah gampang dorok-dok mah. Tidak dia mah deket. Tilangon sari mah tinggal kahanap saeutik. Sekalian bari mawa balado endog atunya. Soklah siap ari kitu mah 86 laksanakeun. Nyi Manik beuki amekeun sigana mah. Harita langsung nyai tadi ditujukeun ka Jaka Cece si kipas pedang. Hei Jaka Cece, mengeus ajakan init ku maneh si Oman Suroman naon pangna didengar julungkeun buru-buru init.